warahmatullahi wabarakatuh. Ukur mimingguan lumakuna waktu ti saprat Amru bin Luhai diistrenan salaku tutua suku Khuza'ah. Manehna aya maksud pikeun indit ka negara tatangga nyaeta ka negeri Syria. Panon poe geus meltek ti belah wetan, manuk-manuk disarada entrep tina tangkal hiji ka tangkal anu sejen. Pon kitu deui dihareupeun alun-alun Mekkah harita geus ngagimbung para pangawa Amru bin Luhai pikeun maturan tutuana ka negeri Syria. Saenggeus sagala rupana tarapti brawai para pangiring Amru bin Luhai ngemat nyatang pinang ninggalkeun panto gerbang Mekkah ngadegdeg ka negeri Syria. Teu kacaturkeun di jalana urang caritakeun geus nepi we. Satepina di Syria tempat anu mimiti jadi pangjugjugan Amru bin Luhai nyaeta padumukan suku Amalik. Tutua suku Amalik mangrupakeun sobat dalit Amru bin Luhai. Teu silila srog rombongan asup ka pakarangan pandopo suku Amalik. Gulang-gulang anu ngajaga panto gerbang ngarsareuwas kaya papadana. Teu nyangka poe eta baris kadatangan tatamu anu jauh jarakna ti Syria. Haturan wilujeng sumping tutua suku Khuza'ah kalarasan pisan dina dinten ayeuna tutua suku Amalik oge nuju aya linggih kulanun. Syukur gulang-gulang sok ayeuna ger laporkeun pejakeun kami Amru bin Luhai geus tepi ti kota Mekkah tadieu kitu. Dauh timalan sun amangga ayeuna keneh ibados pada laporan heula ka tutua suku Amalik. Teu nunggu jawaban eta gulang-gulang langsung malikeun awakna sarta ngalengkah muru ka pandopo suku Amalik. Samulangna ti jero pandopo pok gulang-gulang nyarita deui Pangarsa tutua suku Amalik pantos ngantosan gamparan di lebet pandopo. Mangga wae urang rencangan kalebet. Sadugina di lebet pandopo tutua suku Amalik marah mae pisan ningali para tatamu di Mekkah geus datang kalayan salamet. Bagea tutua suku Khuza'ah akhirna urang teh tepung gawung oge nya dengan ukur dina surat kumaha kaayaan di Mekkah calalagur sararea. Oh, aya dina sibar pangdua sararea. Kami di Mekkah cager atuh kaayaan masyarakat ayam tentrem sepi paling tong rampok. Syukur Aisyah, syukur. Asa ku kebeneran ka dieu teh. Kusabab isuk di Syria khususna suku Amalik anu dipimpin ku kaula. Dina poe isuk baris ngayakeun upacara keagamaan. Tah tutua ti suku Khuza'ah oge bisa nyakseni dina eta karesmenan. Paingan atuh itu di luar kuat karame ku jalma keur tatan-tatan nyiapkeun segala rupa keperluan. Syukur atuh keun urang dagu we dina mangsananya. Prung wae dua pimpinan suku teh ngobrol ngaler ngidul segala rupa dicaritakeun ka asup dina raraga ngokolakeun nagrina masing-masing. Kocapkeun dina poe isukna jalma-jalma geus ngagimbung di alun-alun suku Amalik pikeun ngayakeun upacara keagamaan. Anu dina prak-prakan upacara tayalian maranehna mencit satu kurban jeung mere sasajen-sasajen hasil tina ngokolakeun taneuh kaya ning bebetian, bubuahan,
jeung sagala rupa deui. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula, mugi bae sasieun sabeuneureun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanyuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Bobot sapanon carang sapakan ngeda agung cukup lumur jembar hapunten. Robbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.